gening para mitra ti karaos kasarung kasayang maung tos nincak bagian ka 20 hiji para wargi. Nincak bagian ka 20 hiji. Ari anak anjing naon cenah Mang Jaya kirik para mitra anak anjing teh kirik kitu nya. Anak anjing namina kirik gitu. Atuh salajengna mitra nuju ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official. Kalian atas nami kru sareng admin di Mang Jaya Official atuh ngaturkeun nuhun makin dieu makin seueur bae mitra-mitra Mang Jaya anu rupina sono nya kabungkur maralit keneh sakola keneh masih keneh di sakola dasar masih keneh di SD para wargi aduh atanapi ieu di pasantren atanapi sering ngaos sonten-sonten kepaksa maling-maling ka ustaz. Aduh mangga para mitra sadaya dongeng judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian ka-21 urang teraskeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya urang teraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Si Itok alias Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Dongeng parantos dugi kanalika Bah Suri nuju ngobrol sareng Bilam Sini sabada Bah Suri dielehkeun ku si Itoknya. Mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Kumaha atuh para mitra sadaya Bilam Sini sabada Bah Suri ngadongengkeun lalampahanana nalika eleh ku si Itok. Atuh harita pamajikanana alias Bilam Sini ngadengikeun lalakon Bah Suri meuni colohok bakat ku kaget. Panon ampir teu ngiceup-ngiceup bakat ku hayang kadenge kabeh. Barang Bah Suri geus anggeus nyaritana gancang ditanya ku pamajikanana bangun anu geus teu sabar pisan. Leuh, kutan kitu lalampahan si Itok teh. Atuh lamun kitu mah manehna teh nyahoeun yen manehna rek dijeun caos ku urangnya. Di mana nyahoeun teh cenah Bah? Nya. Nyahoeun matak ngalawan oge. Malah sakabeh Rusia nu ku urang diempet-empet he. Dibuni-buni ku si Itok mah wah geus kanyahoan kabeh malah dibejer beaskeun. Atuh wiwirang we di kolong catang nya gede nya panjang. Ngan abah ge teu nyaho teuing ti mana tah si Itok meunang katerangan kitu. Sajabab nyaho kana rahasia urang teh si Itok bet jadi gagah deui. Bisa ngamat lanak, bisa ngajadikeun maung tina batu, bisa ngarubah jirim anjing jiga manehna. Tah pelebah dieu teteh lah abah teh eleh jajaten. Ari satadina mah abah teh ngarasa gimir ku si Itok teh lantaran teu ngarasa gimir lantaran ceuk pamikir abah si Itok teh taya pangabisa dan nyaho sorangan abah ge ti baheula lagi atuh ka si Itok mah paling-paling ngandalkeun bedog jeung paneungeul. Nu matak dilawan ku Cimande jeung jurus Cikalong moal burung ti Jurah roh. Ari pek teh ngalawan ku jurus jurig malah ngonang siluman maung segala rupa. Terus abah ge minta tulung ka Gusti Prabu. Nya teu ripuh teuing harita mah malah abah hampir meunang. Tapi teteh lah si Itok leuwih loba pangabisana nu akhirna abah eleh. Talamun geus kieu mah abah teh rek nanya ka maneh. Cing kudu kumaha urang teh saterusna? Cek Bah Suri bari neuteup ka pamajikanana. Ari pamajikanana ditanya kitu teh teu ngajawab kala ngahulang bae. Jiga nu bingung pisan. Lantaran teu rek bingung kumaha atuh para mitra. Manehna geus hulang jentu ti tadi keneh mikiran soal eta. Ari nu dianalkeun kalah teu hasil. Puguh para mitra sadaya. Bilam Sini katurug katutuh ceuk paripaosna katitih ku kari-kari. Netes semplek mincak semplak. Jigana bae Bilam Sini teh geus nepi kana titis tulisna. Kudu pasrah kana naon-naon nu bakal tumiba kana badanna. Ari Bah Suri kaget teu. Nempo pamajikanana kalah ngahulang teh. Pokna nya deui bari noel leungeun pamajikanana nu keur malaweung. Ieu, ari manehna kunaon ditanya teh kala ngahulang? Abah mah teu ngarasakeun kana kasusah kuring.
Kuring teh lain teu hayang buru-buru ngajawab, tapi bingung teu boga keur pijawabeun. Cik atuh ulah ka kuring deui. Heug sakali-kalieun mah Abah mikir kadinya kumaha carana ngabebaskeun tina sagala hal jeung perkara. Pokona penting urang salamet kitu tah. Hi, ari maneh. Abah ge bingung metak nanya ka maneh teh. Wah, ku maneh mah ari geus ngaharengan teh. Jawab nu pantes ari ditanya teh lain kalah kamorongos. Heuh nya sarua we atuh jeung Abah sok polotot. Ari kahayang kuring, sing sabar da sarua keur bingung. Pan Abah ge nyaho. Urang teh kudu nyang hareupan hiji kajadian nu bakal tumiba ka urang. Eta rek saha men teh heula. Nah Abah atawa kuring. Kumatak mending urang palikiran kuduaan jeung tibatan ribut teu pupuguh mah. Atulah. Keun Abah rek bingung Cek Basuri bari ngarobah diukna jadi cumagug nangkep tuur. Terus tanggah bari panon kekericeuman jiga nu keur mikir. Pawajikanana amakkeun nempok kalakuan Basuri kitu. Gantawang nyarekan bari ngajongklokeun Basuri nu keur cumagug. Itu si Abah lalampahan teh kawas bodor. Abah, kunaon teh kalah ngajajentul ngahurun balung? Lain kitu carana atuh ari bingung mah. Lantaran moal cager ku ngahulang ari bingung mah, tapi kudu dipikir nu antep. Cicing, montong loba carita segala-gala teh. Keur bingung kami teh mikiran pilampaheun. Tibatan ngomong jeung maneh mah. Mending rek sare kami mah lah. Cek Basuri bari jung nangtung terus ngaleos asup ka imah. Ngapunten ka kamarna. Sarta teu kadenge sora naon-naon iwati sora kerek Basuri. Mending rebek kawas kerek buta. Pamajikanana ngahulang nyaksian lalampahan Basuri. Nu jiga teh hideng teh. Kapaksa pamajikanana nuturkeun ka kamar. Terus kerek patemalan jeung Basuri. Kaayaan peuting harita mimiti mah tenang sakumaha biasana. Tapi kira-kira wanci tengah peuting geus mimiti deui rame ku sora anjing nu babaung. Jigana bae lemur Cikarancang teh bakal aya semah ti nagara siluman nu rek nganyang. Sora anjing nu babaung teh beuki lila beuki deukeut ka jero lemur. Nu keur talibra sare ting kulisik nyararing kageuingkeun ku sora anjing. Nu kabeneran nyaring buru-buru. Nalamun tengah peuting aya bangsa lelemut nu ngaliwat lantaran manehna percaya para mitra sadaya. Janten nu kabeneran nyararing buru-buru ngageuingkeun nu masih keneh sare. Lantaran ceuk kapercayaan urang dinya lamun tengah peuting aya bangsa lelemut nu ngaliwat. Tangtu bakal nyebarkeun panyakit ka urang manusia. Tapi lamun kabeneran nyaring mah moal kakeunaan. Kitu nurutkeun kapercayaan urang lemur Cikarancang dina zaman harita. Ari sora anjing babaung tetep reang patemalan. Teu lila disul-sul ku ngabertekna sora kuda nu lumpat tarik naker. Hawar-hawar kadenge sora kuda nu ting hariem patemalan jeung sora sapatu kuda nu keur lumpat. Sapaseung si lemur Cikarancang ampir sarerea. Ngadarenge ka eta sora, kaayaan teu aya beda kabeh. Ngadareg-deg baristing puriding bulu punuk. Diunggal imah pangeusina ngajarentul bari ngariung sakulawarga. Sarerea taya nu wani nyarita tapi ngadedempes bari ngadedengekeun sora nu arane. Ari sora kareta nu ditarik ku kuda, kadengena ngadeuketan ka imah Basuri. Teu kungsi lilareg di buruan imah Basuri aya kareta nu eureun. Jerut aya nu turun hiji lalaki jangkung badag pakeanana teu beda ti ponggawa karajaan. Sapatuna jangkung, nepi kana tuur, ari dina cangkeng nyolegreng pedang meni panjang, baju dilapis ku baju besi, topi rubak make kukuncungan. Sanggeus turun tina kareta teu lila berai panto dibuka ku Basuri. Kapunten, terus ponggawa karajaan ngetrokan panto ka Basuri teh sarta dibuka ku Basuri. Barang breh ku Basuri katempo si horeng nu datang teh Sakunca, utusan Prabu Anom Lokabisesa. Nempo aya semah ti nagara siluman, pok Basuri nyarita bangun nu geus loma. Oloh, tamu geuning. Alah, mangga caralik juragan. Sawios kareta makantunkeun da moal naon-naon. Mangga caralik. Cek Basuri ngaku kasemahna. Atuh Sakunca ge teu talangke terus unggah ka imah Basuri dituturkeun ku Sakunci. Sanggeus aya di jero imah, ge Sakunca jeung Sakunci dariuk dina palupuh. Teu disamakan-samakan acan. Basuri pok nyarita bari meneko sila menireke.
aturan juragan sakunca mibah juragan sakunci abah teh teu kinten ngaraos bingah parantos kasumpingan ku juragan atuh salajengna bilih bae juragan bade mangul utusan piutus ratu ngeman piwarangan raja sumangga geura saurkeun ka abah teu kedah sungkan-sungkan sun margi segala rupi kasauran ti Gusti Prabu Anom ge tangtos ku abah bakal diperhatoskeun pisan sun tah kumargi kitu mangga geurah saurkeun atuh ka abah cek Basuri mariksa sema dina hatena mah menik teu geunah rarasaan sok sieun sakunca jeung sakunci rek mapagkeun manehna ari sakunca pok ngajawab pertanyaan Basuri. Basuri samemehna kula nepikeun piutus Gusti Ratu leuwih ti heula kula ngucap syukur ka anjeun nu geus gasik nampa gancang narima kana kedatangan kaula duaan. Ari saterusna kedatangan kula memang lain kairid ku angin kabawa ku caah tapi ngahaja datang mawa caritaan raja mangul piutus ratu pikeun ditepikeun ka anjeun. Dina masalah ieu kula geus meunang kepercayaan ti Gusti Prabu pikeun mereskeun hiji pasoalan nu ku anjeun keur dihareupan. Tapi sok sanajan kitu ari wewenang mah tetep aya di Gusti Prabu. Jadi kaputusan nu geus dikeluarkeun ku Gusti Prabu geus teu bisa ditawar-tawar deui. Tah kulantaran kitu eta kaputusan teh sarua lamun dina harga mah harga iset teu meunang ditawar-tawar. Kula minta ka anjeun sangkan di mana kula nyebutkeun atawa nepikeun ka hayang Gusti Prabu ku anjeun teu meunang dipungpang atawa ditawar sumawana dilawan. Saterusna kula rek nanya heula ka anjeun samemeh nepikeun paminta Gusti Prabu ari kamari aya naon pang nyamat-nyamat minta tulung ka Gusti Prabu cik jawab heula eta. Oh perkawis eta sun kieu nu saleresna mah juragan kamari teh abah teh menaki di jalma nu parantos kumawantun ngahina basa ka Gusti Prabu. Eta teh jenenganna teh Itok urang Cianjuang nya ku abah teh bade diwarah maksad mah samali bede sakantenan we disangakeun ka kersa Gusti Prabu nanging hanya kal pisan abah teh rumaos katitih pangarti kateter ku pangbisa ku eta jalma teh dugi kakapaksa nyuhunkeun pitulung ka kersa Gusti Prabu. Dah ku jalan kitu hapunten nu kateda wireh abah parantos kumawantun kitu ta juragan. Jadi kitunya terus kula rek nanya deui naon kaistimewaan eta manusia pangna dipikasieun ku anjeun jeung naon sababna pangna anjeun nepi ka eleh ku eta manusia. Kieu juragan dupi si Itok teh dibantu ku siluman maung anu teu kinten seueurna. Samali abah ge hampir-hampir janten korban seep dihakan ku barisan maung nu teu kinten kanalna sun. Dah kitu juragan. Bener Suri. Bener. Bener. Lantaran sanyana ku kula ge geus kasaksi malah nu kamari datang ngabantu ka anjeun teh nya kula pisan. Ari nu mawa anjeun ka dieu adi kula sakunci. Kula nanya soteh hayang nyaho. Nah anjeun wani terus terang atawa henteu? Sajabati kitu kula hayang nyaho kana kajujuran anjeun ka Gusti Prabu. Tah lamun geus kieu. Kula kakararek nepikeun piutus Gusti Prabu. Anjeun diberek tugas kudu nyangkalak si Itok nepi ka beunang. Carana terserah kumaha anjeun bae. Lamun si Itok geus beunang ku anjeun kudu sakalian dibawa ka nagara kula. Nan ngeunaan pamenta ti Prabu Anom Lokabisesa tetep kudu kacumponan. Kahiji pikeun ngagantian karugian nagara anu ancur. Eta kudu kabawa ku kula ayeuna pisan. Hari kadua nya telanak bodas kudu buru-buru diayakeun. Sarta sakalian bawa ku anjeun ka nagara kula. Lamun duanana teu hasil kapaksa anjeun atawa pamajikan anjeun bakal dibawa ka nagara kula kalawan paksa. Tah, sajabati kitu, kulantaran anjeun keur nyang hareupan musuh, ku Gusti Prabu dibere waktu pikeun ngalawanan musuh anjeun. Kalayan Gusti Prabu geus marentah ka kula sangkan kula ngabantu ka anjeun. Ngan anu sarupa deui tetep kudu kabawa ayeuna. Kumaha? Sayagi henteu he? Cek sakunca bari neuteub seukeut ka Basuri. Basuri ngahulang ngadenge caritaan sakunca kitu. Sajongjongan mah can wakanemalan. Pikirna baluwang bakatku ngarasa kaget jeung bingung.
tapi sanggeus rada lila ku Basuri kapikir yen kajen kumaha bae oge manehna teh kudu nyumponan jangjina. Atuh geus kitu mah pok ngajawab. Aduh juragan Sakunca. Sagala rupi kasauran juragan teh ku abah kahartos pisan. Sareng teu hilap ngahaturkeun nuhun kana bantuanana ti juragan sun. Atuh salajengna perkawis pamunut Gusti Prabu nyangakeun bae ka juragan margi abah teh rumaos teu tiasa menyayogikeun. Cek Basuri nyarita rada ngageter lantaran geus moal salah nu bakal dibawa ku Sakunca jeung Sakunci teh pamajikanana. Tapi sanajan nyaho kitu teu bisa majar kumaha da puguh geus pageuh janji. Janji pasini pasang subaya nu baheula. Atuh geus kitu mamanehna teu bisa udara tina tali gadang. Teu bisa lancalinci luncat mulang beda deui jeung boga hutang ka bangsa manusia. Ai boga hutang ka bangsa siluman kitu mah geus tangtu nyawa jadi andalanana. Geus puguh kitu mah pok Sakunca nyarita deui. Syukur Suri. Syukur kula pamit. Cik Sakunca bari jung nangtung dituturkeun ku Sakunci. Kalayan teu loba carita cerut. Sakunca jeung Sakunci tarurun. Di imah Basuri sarta kalacat naraek deui kana kareta. Nu digusur ku 7 kuda. Ari Basuri jiga nu rapat jeung palupuh manehna teu bisa cengkat. Maneko sila kawas teu robah-robah. Sanggeus Sakunca jeung Sakunci naek kana kareta. Hiuk angin ngagelebug kawas tadi. Sorana munggah ngaguruh kawantu kaayaan di tengah peuting. Barang jeung ngahiukna angin keleuyeung kareta nu ditumpakan ku Sakunca jeung Sakunci maju. Sedang awak pamajikan Basuri nu tita tadi ngintipkeun ngarobrol ngadadak ngaleket hai tuluy namru teu usik deui goledag les nyawana kabur aya nu mawa teu usik malik hartina mulih ka jati mulang ka asal. Para mitra kaum dangu, bilam sini disebutkeun mulih ka jati mulang ka asal henteu saleres nama. Lantaran anjeunna mah sanes mulih ka alam anu diciptakeun baheula tapi mulih ka nagara siluman dibawa nyawana ka nagara siluman. Meunang setengah jam kaayaan di lembur Cikarancang ngadadak jadi geueuman. Sora anjing babaung menireang patemalan dialokan ku sora-sora jangkrik jeung gaang. Ayam jago ngadadak tinggarapak jiga aya nu ngagebah. Sapi, muning, domba jeung kuda ngadadak tinggurubug. Bari jeung para mitra reang di sarada mata ketir. Cigana bae. Sasatoan mah nyarahoeun kana sagala rupa nu bieu kajadian. Dina kaayaan kitu gero salah saurang tetangga Basuri ngagorowo. Araya batur. Tanghi. Tanghi. Harudang euy. Cenah meuni tarik minuhan sakuliah lemur Cikarancang. Gero nu seje nemalan teu eleh tarik ciga nu hayang puas. Aya. Aya. Cenah malah tungtung namah reang patemalan siligeroan. Atuh kadenge rame patinggarero malah sasatoan teh jarempe deui. Ari angin jeung sora anjing nu babaung kadengena beuki lila beuki jauh lila-lila les teu kadenge sora-sorana acan. Atuh jep sajongjongan mah jempe ka aya di lembur teh. Sasatoan nu reang di sarada sajongjongan mah para mitra ngadadak jarempe deui. Cigana bae geus sarare deui ari siluman nu ngaliwat geus jauh mah. Tinggal Basuri we keur ngajentul di tengah imah. Sorangan, hatena ngadadak ngarasa keung bulu punuk ting puriding. Awak ngadadak ngadaregdeg, hate ting seredet jeung ting sareblak teu puguh rarasaan. Esang tiis meuni nyorolok maseuhan sakujur awak. Bari jeung sieun oge jung Basuri nangtung lalaunan maksud narek nulakan panto. Tapi para mitra sadaya, kacida Basuri kagetna. Lantaran panto mah tetep pageuh, leng Basuri ngahuleng. Bari neuteup kana panto, lila-lila teu burung sadar Basuri terus ngusap beungeut sarta ngomong sorangan. Ai. Nah aing teh bet jadi borangan. Pan geus pugun datang teh Sakunca jeung Sakunci. Jadi bodoh aing teh nya. Ceuk Basuri bari leos asup ka kamarna. Tapi barang sup ka kamar kebeg Basuri ngarenyag satakar kebeg. Lantaran kaget para mitra sadaya. Naon anu jadi kaget atuh? Nu jadi kaget teh sanes barang nempo pamajikanana nu ngagoler dina palupu.
Sanggeus molohok sakedeung terus awak pamajikanna diguyah-guyah bari ditanya. Lam sini. Yeuh. Kudaon sare dihanap yeuh. Hayo pindah kana ranjang tiis dihanap mah. Ceuk Basuri para mitra. Bari hantem ngaguyah-guyah awak pamajikanana. Tapi tetela geus oyag kabeh. Lantaran digugulung ku Basuri tinggal cangkangna wungkul. Meninggal ketai Basuri ari nempo pamajikan geus ngagoler nang karak baeun. Brek Basuri. Atuh harita teh diuk gigireun layon pamajikanana bibir rapet teu bisa nyarita. Ngan dina hatena galecok ngomong sorangan, pikiran kumalayang kamana-meni. Malah kulantaran pipikiranna ngacapruk tungtungna pok nyarita sorangan. Tetela. Gara-gara si Itok mun kieu mah yeuh. Da cacakan si Itok beunang mah meureun moal kieu jadina. Awas sia Itok dagoan pamalas aing deuleu. Awak sia jeung anak pamajikan sia bakal dicacak di walang-walang sia ku aing. Kitu pokna bari ragaman leungeunna mangku layon pamajikanana. Terus digolerkeun di ranjang sarta rup dituruban ku samping kebat. Sakumaha ilaharna nguruban layon, ngarurub layon. Geus kitu mah terus Basuri maksakeun turun ti imah. Maksudna rek menta bantuan ka tetanggana. Era-era ge kapaksa da puguh teu aya deui geusan pakukumaha. Tuh geuning para mitra. Taraos ku Basuri. Dina ngon-ngoning hirup bermasyarakat teu daek campur jeung batur. Hiji waktu bakal karaos. Kulantaran boga angkeuhan aing mah jelema beunghar, aing mah teu kudu campur jeung batur. Aing mah sagala aya bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah berat beunghar kubana keur naon make cacampuran jeung batur, paling-paling ge batur rek datang ka aing rek menta kitu maksudna. Tapi karawas ku Basuri para mitra. Kulantaran anjeunna tara daek cacampuran jeung batur dina meunang papait karasa erana tungtungna mah menta bantuan mah ka tatangga para wargi kitu. Nu watak kudu hade jeung tatangga kitu di antawisna. Ulah parerea omong, ulah silih polototan jeung tatangga teh. Hayo ngadu peureup daya hartosna. Ngadu omong, ngadu omong teh ngadu rahul atawa ngadu ilmu teu naon, ieu mah hayo parerea omong awon. Pasal tina budak leutik dara digede-gedekeun tungtungna kolot parasea. Sedang budak mah tas pasea teh ulin deui ai kolot mah tuluy emang bulan-bulan mang tahun-tahun teu akur. Pan awon teh kitu diantawisna para wargi. Nah becok kadinya tuh teh. Ya urang teraskeun. Atuh para mitra teu lila buru-dua tatanggana daratang rek maturan kemit ka Basuri. Sanajan ngewa ka Basuri tetep arunggah ka imah Basuri. Lantaran goreng kasebutna lamun ngantep jalma anu kapapatenan. Sabab ngurus mayit mah geus jadi kewajiban sarerea, sanajan kumaha bae oge kaayaanana. Malah didinya geus aya si sarim sagala rupa. Lantaran aya nu hideung ngabejaan jeung deui teu kudu hese beleke ngumpulkeun jalma teh. Sabab ti tadi keneh geus nyararing teu bisa deui sarare. Kacaturkeun isukna. Sakumaha biasa para mitra. Layon pamajikan Basuri tadi pulasara kalayan tarapti. Jalma-jalma salemura Cikarancang. Sanajan ngarasa kurang panuju kana kalakuan Basuri jeung pamajikanana. Tapi ari dina waktuna Basuri kapapatenan mah teu buru ngrabu daratang. Sararea ngarilu bela sungkawa ka Basuri. Hiji tana yen sifat gotong royong geus sakuat, geus sakulit sadaging. Pikeun masyarakat kampung masih keneh kuat. Sarta dina waktu anu singkat mula saramayit teh geus rengse. Kalayan dina prungna ngalaksanakeun panguburan teh lancar taya itu jeung ieu. Gancangna carita para mitra dina peutingna. Sakumaha ilaharna di eta kampung. Lamun aya nu tilar dunya sok ngayakeun tahlilan. Kitu deui di imah Basuri harita geus loba jalma nu rek ngilu tahlilan. Sanggeus tarapti prung tahlilan teh dimimitian sarta dipingpin ku palebe. Sora nu keur tahlil meninga gerenggeng saheng kawan tu kacida lobana. Jalma-jalma nu ngaguruh teh bulu punuk ting puriding carengkat kabeh jiga kagebah ku sora tahlil. Tapi sanajan sieun ge maksakeun we Basuri teh ngilu teu ngariung jeung nu tahlil.
unggal kecap nu diucapkeun kudu tahlil. Kabeh matak ngaruntagkeun pikiran Basuri. Lafad kulhu Allahu ahad. Singejad tingjardud kana jantung. Lafad Allahu somad rocop ngarodnya rocoan kana hate Basuri. Karasana ku Basuri mah teu beda jeung ratusan jarum nu narojosan kana hatena. Jiuk asana pak asa henteu. Ceulik karasana panas ting hareab jeung ting hariung. Nu tahlil kacidalilana karasana ku Basuri. Bibir Basuri kunyam-kunyam. Ciga nu ngilu tahlil padahal mah kukulutus hayang buru-buru anggesan. Sanggeus tahlil rengse. Trojo ti dapur aya nu datang. Bari mawa dahareun rupa-rupa. Sok eta dahareun teh ditundaan di tengah riungan. Sarta teu kudu dimangakeun brak sarerea ngaropi bangun nikmat naker. Malah Basuri ngarasa guligah ayeuna mah lantaran ceulina teu karasa panas. Sanggeus rengse ngopi, pok salah saurang di eta riungan teh nyarita, manehna tayalian iwati si Sarim. Para sadaya, simkuring atas nami nu gaduh hajat. Hapunten, sanes atas nami nu gaduh hajat, atas nami Basuri ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadaya nu parantos keres sarurumpaheun di ieu bumi. Kanggo ngiring bela sungkawa ka Basuri anu nuju kenging katunggaraan alatan dikandung pupus ku garwana. Tah, kumargi kitu sakali deui simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Cek si Sarim jiga nu heueuh ngawakilan Basuri. Padahal mangan sakadar panganguran tamak teu aya picaritaeun lantaran nu ngaririung teh ngan ngaharulang bae eueuh nu ngabalakan. Sarerea jiga nu teu purun ngaluarkeun omongan para mitra sadaya. Ting harulang we kabeh oge kitu kaayaan di eta tempat teh. Para mitra kaum dangu, sabada di jalanan ku si Sarim mah atuh antukna bapa lebay ge cumarios. Jang Sarim, soal eta mah geus jadi kewajiban sarerea ujang. Jadi teu kudu dicaritakeun deui ku urang, tapi sok sanajan kitu kuring sarua ngahaturkeun nuhun. Lamun niat kuring sabatur-batur katarima ku Basuri. Sanes kitu para wargi, cek palebe bari ngareret ka sarerea meuni muter beungeutna. Dijarawab sarerea meuni reang para mitra. Ngajawabna teh nyebut leres. Saur manuk atuh ngajawabna oge. Nanakeun manehna bener-bener pesan panuju kana caritaan palebe. Atur nuhun para saderek. Da kitu geuning Jang Sarim. Kitu deui ka Basuri. Nanging hapunten kuring teh sanes kirang sono, sanes teu hoyong lami ngobrol kanggo ngabeberah hate sungkawa. Nanging kuring daya di kaperyogian nu sanes. Bilih kabujeng bengi manten deui. Bengi teuing tah ku jalanan kitu bade permios kuring teh. Tupi para saderek mah supaya bade ngobrol mangga we teraskeun. Cek palebe parijung nangtung. Leumpang lalaunan bari dodongkoan. Muru kalawang. Jerut palebe turun ka golodog barang geus aya di luar teh. Rarat-raret neangan senal. Breh ditungtung golodog anu ngajepat podas teu beda jeung mayit nu meunang mungkus ku boe. Nemponu kitu palebo. Aduh, para mitra. Eta palebe teu loba pikir terek lumpat bari ngagero. Riwa. Cek palebe bari tiba baranting muru ka imahna. Ana datang-datang teh kumaha tu para mitra sadaya ceker teh panto imahna diteumrag. Da muradul sapada harita keur mah pantona dijieun tina kayu arbise. Ari nu keur ngarariung, nu rek ngamimitian ngobrol barang ngadenge palebe ngagorowok, meriting gurubug paheula-heula nangtung. Puriak ampir barang muru panto pagulung-gulung pada hayang teh heula. Imah Basuri ingeung ka nageun kudu pasedak-sedak keur mah imah leutik, imah anyar teh. Tapi nu geus tepi ka golodog ret kanu ngajepat podas. Rai beungeut karasana panas sarta teu loba pikir kabrug ngarontok ka baturna nu keur ngagulung di lawang atuh bra-bru ngalamru patumpang tindih. Piribit para mitra lalumpat di jero imah ngajauhan. Golodog nu aya jurigan teh ngajauhan golodog nu aya jurigan. Tungtungna sarea ngagulung di jero imah Basuri. Silih sedakeun jeung silih suruduk. Sararea mung silih mung di sisi. Atuh meuni brag-brug imah Basuri sedang nuboga imah ngan bati ngahulang bae. Ngurutan dada bakat ku bingung jeung wirang. Ari rek nyarek sangkan jalma-jalma cicing teu wani lantaran Basuri ge karasasieuna. Ari nu keur pagulung-gulung bari ngungeun pisan lantaran imah Basuri. Cicing di imah Basuri sieun da pas diririwa cicingna di imah Basuri. Rek balik da puguh ririwa ngajepat tina golodog. Ngahalangan pijalanin tungtungna ukur bisa silih reret bari ngadeg-deg
tapi telila pok si Sarim ngawani-wani maneh nyarita. Batur-batur, pira ku urang teu caricing we di dieu, hayu urang baralik ah. Oh bener Rim ah, hayu urang baralik ah. Namanya teh heula Rim, sieun wing mah. Cek si Kadar bari nyurungkeun tongong si Sarim. Pok si Sarim nyarita, oh maneh nu kudu teh heula mah wing nuturkeun si Pandeuri. Sieun wing ieu jelepeng bodas. Perbasirana ku kunjungan, mentak dengleun eta mah. Oh, namanya geus nemponya? Cek si Kadar. Geus sareret. Tapi teu tegas pisan kaburu katubruk ku batur. Lumayan terang wing bancunur balas dengar sirah Mang Haris. Untung wing mah Pandeuri. Jadi can kaburu nempo ririwa lantaran sarua wing geda kaburu kagalei ku batur. Areuna kumaha atuh pilambaheun urang euy, pira kurek kieu bae urang teh. Teu inget tuh. Kia, urang nanya ke Mang Haris. Haris, kumaha pilambaheun urang ieu? Rek caricing di dia atau kumaha teh ngamaturan Basuri? Atau rek baralik urang teh? Monya ngajentul we di dieu di urang teh. Cek si Sarim bari ngareret ka Mang Haris. Tuh, mang itu nyaho jang. Tapi kumaha lamun urang baralik we jalan ke dapur jang. Pira aku sugan ngajepat bodas pindah ka dapur mah. Cek Mang Haris usul tapi samemeh si Sarim teh nembalan. Raket panto muka lalaunan kebeg sararea meninggal renyag. Bareng panona riteup kana panto. Nya ari brai panto muka lol aya nu nolol. Siga sirah mayit ku kuncungan terus asup lalaunan ngageleuyeng jiga anu nyurungkeun. Puriak anu keur ngagulung teh lalumpatan. Teu puguh tujuan berkakaler berkakidu ceger silih teumrag peru namru bebarengan. Tapi teu dirasa. Deg-deg lalumpatan deui. Atuh imah Basuri meuni ting rarekot jiga rek runtuh. Hari mayit nu maju lalaunan geus ampir kabeh asup ka jero imah. Nu lalumpatan beuki motah lantaran kaditu salah kadieu salah. Ngan si Sarim rada tenang bubuhan tukang heureuy manehna mah. Batur ting dereg-deg lalumpatan teh manehna mah buru-buru ngarayap. Ngadeuketan kana jandela. Sanggeus tepi terus uyup ayap neangan tulak. Sanggeus kapanggih brai jandela dibuka. Sarta teu talangke deui. Kalacat naik kana jandela, ceneng luncat keluar, dereg-deg lumpat ninggalkeun imah Basuri. Ari Mang Haris, barang nempo si Sarim geus kaluar tina jandela teh gancang nurutan. Teruba pikir kalacat, ceneng luncat keluar, dereg-deg Mang Haris ge lumpat ti babaran ting muru ka imahna. Barang nu sejen rempo jandela muka atuh ting biribit sararea paheula-heula muru jandela, kalacat saurang-saurang naik. Pangheulana tapi dibedol ku ti tukang. Perlu murag deui ka jero imah. Kalacat naik saurang deui tapi memeh kaburu luncat aya nu nyurungkeun ti tukang. Kurawil kubra grag-grag kaluar. Perlu katingang ku baturna. Gero mending ngagorowok bakat ku nyedi lantaran tonggong katingang ku batur. Para mitra, sanajan bari jeung kudu pasedak-sedak teu burung sarerea bisa kaluar ti imah Basuri. Sarerea rabeng lalumpatan barali ka imahna sewang-sewangan. Kalayan dina waktu anungan sakilat pisan. Imah Basuri geus tiiseun. Panto jeung jandela blung-blong malolongo urut lalumpatan sedang mayit geus ngajepat di tengah imah disaksian ku Basuri nu keur colohok bengong bari ngadegdeg. Dina kaayaan kitu, cungungung sora anjing babaung kadenge deui. Taksiran eta teh minangka pangjajab ka mayit pamajikan Basuri anu balik deui ka imahna. Lemureuh cikarancang teh ngadadak jadi geeuman deui tiiseun kawas di jero astana. Ari Basuri para mitra sadaya menang sawatara jongjongan mah. Ngahuleng bae teu puguh cabak. Panon molohok teu ngiceup-ngiceup. Ari sungut calawak teu aya soraan. Manehna nangtung bari ajeg teu beda jeung patok. Basuri sanajan geus bisa nyang hareupan bangsa siluman, tapi nyaksian hiji mayit nu bisa maju sorangan mah teu buru ngadegdeg. Bari ngihan maneh ceuk paribasana. Kaayaan di luar imah sepi jempling taya sora jangkrik-jangkrik acan. Jiga sarua sarieunun, kuririwa tewa, ririwa pamajikan Basuri sorangan. Heuleut kira-kira saparapat jam Basuri geus kumpul deui pangacianana, pikiranana para mitra geus jejeg deui. Pikiran geus jalan deui sarta pok ngomong sorangan bari ngusap beungeut. Beuh, ieu mayit teh jiga-jiga mayit pamajikan aing. Tapi kunaon bet balik deui? Bungeun kitu dikubur dina taneuh. Lamun nya kitu teu kudu dinana, kudunya naon atuh nguburna nya. Mending urang yakin kene heula na eta teh layun pamajikan aing atawa lain. Sanu nyaho ieu teh kelakuan palebe nu ngahaja nyingsieunan ka aing. Hayang nyaho rek dibuka.
Cek Basuri bari katayap ngadeukeutan mayit nu ngajepat di tengah imah. Sanajan bulu punukna teu lesting puriding. Basuri maksakeun bae. Sanggeus deukeut bari dibarengan ku ngadeg-deg jeung panas tiris, gap sirah mayit dirampa. Terus boehna dibuka, barang berai tetela mayit teh layon pamajikan Basuri. Barang nempok itu mah Basuri meningah hulang. Kasieun mimiti ngurangan malah tungtungna diganti ku rasa kaduhung lantaran Basuri geus kabawa ku nu sejen ngilusieun ku layon pamajikanana. Lila-lila curucud Basuri ngaragrageun. Cimata bari ngusapan sirah mayit pamajikanana. Sanggeus rada laler kasedihna pok Basuri nyarita deui. Hampura abah teh lam sini. Abah teh rumasa geus kabawakeun sieun ku batur. Tapi sanajan kitu abah teh lain teu rek bumela kanu jadi pamajikan. Kulantaran kitukeun ku abah bakal dibelaan maneh teh. Lantaran moal anu bakal bumela iwati salaki maneh. Cek Basuri bari rup sirah mayit pamajikanana dibungkus deui. Terus diberesan kawas tadi. Geus kitu jung Basuri nangtung lalaunan. Sup ka kamarna maksud rek disalin baju. Porosot sarung dilaan keleweng dialungkeun kana ranjang. Gap kana baju kampret jeung celana pangsi. Rap dipake rurusuhan. Jiga nu sieun tinggalin kereta api. Sanggeus tarapti kop kana samak terus dipake ngagulung mayit pamajikanana. Sarta teu loba dipikiran regeyeng mayit teh dipanggul. Terus dibawa turun ka ti imahna kalayan teu malire kanu sejen. Reos Basuri ninggalkeun imahna bari mayang mayit pamajikanana. Para mitra kaum dangu. Barang jeung turuna Basuri kaburuan, cungungung sora anjing anu babaung teh kadenge deui disusul ku sora angin nu ngagelebug. Tiisna peuting anu nyecep tembus kana sungsum balung, jeung poekna peuting karasa pisan para mitra sadaya. Teu jadi halangan ku Basuri sok sanajan kitu leumpang jongjon teu galideur. Sarta teu loba luak lieu ka tukang, Basuri leumpangna kebat nuju ka beulah kaler nu dimaksud rek ngajugjug ka walungan Cikalayar. Dina kaayaan kitu paralak hujan turun meninggal gebret kawas nu dicicikeun ti langit. Kilat ting buri nyai kalayan disusul ku cilegerna sora guludug. Sorana dordara pasusul-susul matak euneur jeung matak keueung. Hujan beuki lila beuki gede para mitra sadaya. Sorana ngaguruh teu puguh dengekeunana. Cilencang dina waktu anungan sakilat geus ngagulidag ngocor mapai kamalir. Sorana seah pacampur jeung sora hujan. Kilat ting buri nyai paselang jeung dordarna guludug. Nu ting jelegur teu eureun-eureun malah kalah kegeugi maceu. Tapi sanajan kitu, Basuri mah teu kagoda jongjon bae leumpang, bari mayang mayit pamajikanana. Malah kahujanan Basuri jadi bungaheun lantaran cocok jeung pamaksudanana sarta bari leumpang pok Basuri nyarita. Wah, kabeneran aya hujan ye. Sugan we walungan Cikalayar teh buru-buru caah. Sangkan layon pamajikan aing bisa palid lantaran tetela ari dikubur mah embungeun. Cek Basuri bari leumpang para mitra sadaya rada digancangan. Maksudna yang buru-buru tepi ka walungan Cikalayar. Sarta teu sawatara lilana srog Basuri nepi ka walungan Cikalayar. Kalayan dibarengan ku hujan nu tetep ngagebret. Jeung gelap nu dordar. Breg Basuri nangtung sisi walungan Cikalayar. Suku ka keueum ku cai semet mumuncangan. Ari cai walungan beuki lila beuki ngagulidag. Sorana ngaguruh bakat ku gede. Ombakna umpal-umpalan segede saung. Bari ting jaraul kaluhur kahanap. Memeh ngalungkeun layon pamajikanana pok Basuri ngomong sorangan. Cai, kuring aja datang ka anjeun. Runi maksud kula teh tetep rek titip layon pamajikan kula sangga ditepikeun ka nagara siluman buta hejo. Sakitu paminta ti kaula. Cek Basuri bari balawar ngalungkeun mayit pamajikanana ka tengah walungan anu caina keur caah umpal-umpalan. Koleang kecebur leong. Mayit pamajikan Basuri kabawa cai. Hiuk angin ngagelebug deui diturkeun ngaleongna mayit pamajikan Basuri nu kabawa caah. Ari Basuri meunang sawatara jongjongan mah ngajanteng bae di sisi walungan Cikalayar. Hujan anu ngagebret eureun-eureun teu ieu jadi halangan pikeun Basuri. Geus rada lila set hujan teraat malah sora angin anu ngaguruh teh geus teu kadenge deui. Nu tinggal ngan ngaguruhna sora caah di walungan Cikalayar. Geus kitu mah koloyong Basuri ngaleos ninggalkeun walungan Cikalayar maksudna rek balik deui ka imahna. Teu lila Basuri geus tepi ka imahna.
cat unggah terus nutupkeun panto jeung janela muti tadi marolongo geus kitu gek diuk di tengah imah teng ngalamun meni anteng teu beda tinu weureu gadung bari neungkeup tuur pangaruh siluman nu marakayangan teh geusirna hujan jeung angin geus teu aya deui malah langit nu tadi angkeu blenglang deui berai bulan jeung bentang menibarana ngahias langit anu biru gaang jangkrik bebence simeut gadung jeung ciang-ciang di sarada deui meuni reang dialokan ku saralonok jeung bueuk para mitra sadaya tempat temalan tambah rame mepene nu sarare sigana bae sapangeus si lembur Cikarancang nu cunglik teu daek saretengan basuri wungkul manehna tetep ngajejentul bari ngalamun mikir-mikir pilampaheun malah bakat ku anteng ngalamun waktu teu karasa geus ngagayuh ka subuh sora hayam jago geus raong kongkorongok ngabagiakeun fajar nu hibar di belah wetan ngadenge hayam nu raong kongkorongok basuri meni ngarenjag jung cengkat talaunan sarta pok ngomong sorangan Allah hingga subuh ieu teh teu karasa waktu teh dipake ngalamun mah mangka nincan manggih ilham nu hade kudu ka mana aing minta bantuan pikeun yang kalaksi itok ya. Tapi rek dicoba we nepungan deui ka aki giri piraku tega nempo aing ka talangsara ceuk basuri bari jung nangtung terus dangdan meni saged naker malah gaet karesep oge ti poho diselapkeun kana cangkengna tara disoren da gaet leutik jeung ponok sanggeus tarapti sagala beres jerut basuri turun terus init ninggalkeun imahna teu ngadaguan deui beurang nu dimaksud ku basuri sangkan teu kanyahoan ku batur jeung ngarasal sae ari init mah subuh teh lantaran aki giri teh imahna kacida jauhna tur kudu ngaliwat leuweung ganggong si magonggong waktasna sae para mitra